Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika orang negakeun agama, kemudian masyarakat sekitar orang ngajebian, ulah waka berwita kakarak ngajebian doang mah atulah sabira dijebian. Ieu mah geus ceurik bae teh bebeja ka guru kunaon saya ceurik kula hendak pindah bae. Emang kunaon? Masyarakat sekitar ngajebian gua encan nyiduhan kan, encan aya nyiduhan mah kakarak ngajebian ngaromong mun kula liwat teu nanya atuh teh mah teh jeri ieu nyeri cenah kiai ya ieu budak mondok deui sia mondok deui kakarak dijebian gitu mah ulah berwitan ayu bae asal sing bener tegakeun sing lurus engke ge naon kitu ngaranna lamun geus kadeuleu lurus mah geus kadeuleu bahwa urang teh bener-bener teger mutiara geus kadeuleu mutiara saha nu teu resepen sih boro-boro di darat di lautan jelema sanggup neangan mutiara silem aya di luhur gunung sanggup naik ka gunung jeung teuing ragage deuk neangan mutiara beuh di Garut aya batu Garut datang ka ribut eta teh dianggap mutiara sabaraha nu korbanna ge di Maja Kalimaya eta teh anu geus karendem di dinya nu pae di dinya geus sabaraha puluh urang mah ka dieu nyahona beudeung Kalimaya tuh nu molodar sabaraha je di jero nya silem ka jero gebruk ka dinya teu kumaha coba dianggap mutiara kan kunyana wani nyana anu neangan emas sabaraha puluh sabaraha ratus teh anu langsung breg ka dinya teu kumaha deui dianggap mutiara eta teh neangan mutiara ai urang ke kudu dijadikeun mutiara mun urang geus jadi mutiara herang kadeuleuna kajeun teuing beungeut teh hideung kadeuleu herang pomo kasorot panon jam 12 wah bener teh mah guru urang budak herang herang naonna hideung na herang mutiara jadi kadeuleu mutiara zahir narapi sesuai jeung syariat batin narapi sesuai jeung nu dilakukeun hakikat torekat lah bagus norekatna teh artina sanajan norekat diainceun jadi mah teu artina norekat mah norekat tapi jeung dunia masih keneh ngahiji norekat mah norekat jeung makhluk masih ngahiji keneh atuh teu jadi teh mah norekat nu mantap ulah salah imah abdi alhamdulillah cenah geus norekat kumaha eta emang guruna di mana di itu cenah guruna maksudna norekat deuk naon ieu abah usaha babari ku torekat ya salah guru teh salah sia ieu torekat mah deuk miceunan kokotor di antara kokotor dunia jeung makhluk sebab dunia ieu adalah fana sebab diudag-udag ge moal dibawa ke akhirat kotor teh makhluk ngan sakadar dua cek Imam Ghazali mun teu ngalem nya mah kitu nyacad berarti kokotor tinggalkeun heula makhluk satungtung urang can bisa ninggalkeun eta moal herang awak urang batin urang kadeuleu geneuk malek keneh bae patokanana kumaha patokanana lamun diondang masih keneh yang berkat geus naonan tuh kono mantap mamake jeung aya naon gara uang tip di hareup teh ngaranna naon ngaranna tuh sia osok ngadepean kan aya teu kiaina di dieu sok ngadepean atuh sia mah ngisin Jakarta tah mah di urang mah lah eta nu geus kitu mah tah lain kiai jurig teh mah mun kadengen ku kiai Jakarta nya nyerieun ieu lain nyerieun introspeksi diri nyan teu sideuk dakwahna ja dakwah mah patokanna dina Quran la as'alukum alaihi ajra je ulah hayang dunia tah satungtung masih kene kos kitu tetep bae jelema encan deuleu ka urang herang can jadi mutiara moal diudag bahkan meureun kadeuleuna urang teh kotok apan mutiara mah di laut ge di teangan ai teh kotok mah di meja ge diceumpal dibalangkeun ye itu beda mantap urang teh rarasaan urang aing si mutiara apa teh kotok tinggal kitu bae menyan ngomong ka pamajikanna neng ai kakasih ibarat dunia luar mutiara apa teh kotok ku pamajikan age disebut teh kotok
emang kunaon lah mana teh kotok lah guys lah ngomongna naon lah udah sok kitu atuh kieu pan urang hirup seatap untuk selama hidup kita kan kita satu atap, jangan suka gitu neng. Kakak mah pelitan. Ih, lain masalah pelit nah. Ih, naon deui pelit jasa aja kakak mah. Kawin dia tuh ulah. Pelit ongkoh kawin dia ulah. Itu pamajikan nyiksa eta kos kitu. Aduh. Lain kieu ye cak pamajikan teh kakak jasa kieu mah geus bagus. Jatuh imah teger kendaraan ayah jo kakak mah kadeuleun aja jujur jeung adil salat teu pernah tinggalin penting tahajud bae haju nu resepkeun kakak kajaloba kadeuleunna ieu mah beusi bae kitu kakak mikah hayang mah beusi kula mah sakadar nawaran bae ieu mah endek nembongkeun maksudna di jero hate kula mah ikhlas biasa kakak teh haju pun kakak kawin deui atuh kula mah balik kitu. Wah tsunami atuh mah. Ya Allah ya Rabbi. Karim biasa jasa lah. Ieu Kanjeng Nabi Nuh tetep kadenge ku ceulina inna lanaraka fi dhalalim mubin. Ditanya ku masyarakat dan nuai maneh ngajakan bae ieu ka pangeran nu ngaran Allah nu gaib nu teu kadeuleu ku mata boro-boro nu teu kadeuleu tu pangeran urang anu dikuil pangeran urang nu di gereja pangeran urang anu digugumuh ku urang nu kadeuleu nu gede nu leutik aya nu sedang aya eta ge teu daya teu upaya kumaha pangeran nu teu kadeuleu kumaha ngurusanana coba eta pikiran datang ka poe kitu maksud maneh naon sih ieu ngajak ke kami tilu cek Kanjeng Nabi Nuh naon hiji ya qaumi ibudullaha ibadah maraneh kabeh ka Allah ulah ka patung ka batu ka kayu jeung ka makhluk ai pangeran nomor kadua malakum min ilahin ghairuh eueuh deui pangeran iwal ti Gusti Allah katilu nomor katilu rempan besi aranjeun teu iman ka Allah ka pangeran anu ngadamel langit jeung bumi engke ku Gusti Allah bakal disiksa inni akhafu alaikum azab yaumin azim engke mah jelas di yaumin azim kiamat ieu mah memeh kiamat ge kuari di dunia bakal disiksa ku Gusti Allah ketika aranjeun kabeh teu iman ke no ieu ngajakan iman bae emang boga hukum naon si eta Gusti Allah hiji Gusti Allah teh kapan nu nyieun langit bumi katut eusina urang teh nangieun Allah hajo kudu nurut ka Gusti Allah sebab Allah teh ilah wahid hiji pangeran hiji bae ulah dua ulah tilu hajo lamun hiji pangeran geus aturan-aturan hirup urang teh bersyariat hiji patokanna nang ti Gusti Allah maksudna ditah kumaha hiji ulah aya pembunuhan dua nomor kedua ulah aya pemabokan tilu ulah aya perzinahan kaopat ulah aya bangsa gep-gepan hiji be urang diciptakeun ku Gusti Allah titah nurut ka Gusti Allah engke bakal balik ka Gusti Allah disadiakeun di akhirat mun urang nurut ka Gusti Allah surga Nuh inna lanaraka fi dhalalim mubin kami maneuleum maneh teh horenganan edan anyar aduh cakang Nabi lupa parah ieu kami ieu lamun maling bae ieu bakal disiksa ku Gusti Allah bener cakang Nabi mun zina bakal disiksa ku Gusti Allah mun korupsi disiksa jasa tamah coba nu bejakeun ka pangeran siksa kitu deuk kumaha coba ya Allah ya Rabbi cek Kanjeng Nabi nu kudu dikumahakeun sih kao ngaleos Kanjeng Nabi nu cul dicitra saudara-saudara sekalian jelema keur ngagebegan jagong di dakwahan ku Kanjeng Nabi ngendeuli dong ngalirik dong sates ngomong edan teh naon coba eta ya Allah ya Rabbi di mana sektor mana nu loba jelema Kanjeng Nabi Nuh terus bae dakwah
ngan sakada dilirik nu inna lanaraka fi dhalalim mubin. Bahkan kabelah dia nama diumumkeun ku jawara-jawara, diumumkeun ku inohong-inohong malau teh penggede baik di pemerintahan boga jabatan luhur atau di kampung sebagai ketua-ketua kampung, kepala-kepala suku ngaromongnya dolor sadaya si hade tuh nu edan tuh datang nu edan do edan geus dikitukeun teh heula. Masya Allah, seluruh rakyat pemerintahan anak rakyatna kabeh ngomongkeun sing hade besi di lembur aya nu edan ulah didengekeun saha ngaranna Nuh sing hade besi aya si Nuh edan anyar lepas kade. Ya Allah ya Rabbi kitu bae cek Kangjeng Nabi nuduh ieu dipake karempan teh inni akhafu alaikum azab yaumin azim rempan besi aya siksa duh ke kumaha kula lamun dipanggil ku Gusti Allah haju dipersilakeun ka kula dek dikumahakeun Nuh kaum anjeun besi kitu doang. Coba-coba wayangna iman lah iman. Wow, berbagai daerah geus dieusian ku tokoh-tokoh sing hade nu edan anyar sing hade aya dhalalim mubin sing hade Nuh ngaranna kabeh serempak kabelah dia nama disurakan asale Kangjeng Nabi Nuh bae edan anyar weh deuk kumaha coba Kangjeng Nabi Nuh ambo cek Kangjeng Nabi urang ngundang kiai kuari mah masih keneh dicium tangan sanajan semu ge sanajan semu ge geus pakeun deureus keneh bahkan geus bangsa 10 menit teh ka eureun nya geus musyawarah tambahan tak kurangan deureus keneh tah geus sakitu ya amplop nu tebal teh aja sekot kitu bae kurangan geus aju geus baris urang bae jang urang tah mah geus lah pokona mah di jerona 10 juta orang cokot 5 juta geus aju di jerona cokot teh 2 juta geus tinggal 3 juta kuno katilu nemikeun dicokot teh 1 juta tinggal 2 juta nasib jore jasa teh mah kiai keur jore teman nasib deureus keneh maksudna dihormati keneh lah urang mah masih keneh dibere cau bakakak segala rupa kadang-kadang datang ka imah mah geus basi masalah geus lah pokona masih keneh dihormati coba Nuh mah Nuh edan ya Allah teman teh Kanjeng Nabi beuki tenang we ih aing mah encan kos kitu mah henteu senang Kangjeng Nabi orang lebih parah Kangjeng Nabi Nuh iyalah jang nyenangkeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain 10 20 tahun ratusan tahun Kangjeng Nabi Nuh nu timbul inna lanaraka fi dhalalim mubin cek Kangjeng Nabi Nuh naon tah maneh ngabohongkeun ulah sampai ka ngabohongkeun naon tah maraneh heranan ulah heran ulah ngabohongkeun jeung ulah diheran-heranan ja'akum zikrun kana yang datang ka anjeun piwuruk mirabbikum ti pangeran anjeun melalui lisan seorang lalaki mingkum ti golongan naranjeun kabeh yakni seorang lalaki anu sarua jeung maneh sakampung jeung maneh sakota jeung maneh sanagara jeung maneh bahkan maneh nyaho lahirna kaula nyaho gedena kaula nyaho kejujuran kaula ieu kunaon kaula timbul lahir di kalangan maneh ti kampung maneh gede maneh nyaho ulin bareng gede belajar bareng dan lain sebagainya kok begitu kula diangkat jadi rasul diangkat jadi nabi ngabohongkeun jeung heran-heran aya piwuruk nu timbul ti kalangan aranjeun kula buktina nu diangkat jadi nabi jadi rasul kok diheran-heran dibohongkeun kunaon sih kunaon jadi kos kitu jak kula mah diangkat jadi nabi jadi rasul teh ditugaskeun ku Gusti Allah hiji liunzirakum ndek bare inzar ka aranjeun kabeh nyingsieunan kade ilam tuminu lamun aranjeun teu iman ka Allah teu iman ka kaula sebagai rasul Allah bakal kena siksa boro di akhirat di dunia hiji nomor kedua walitat taqaw jeung kaula litahsieun ka Gusti Allah
artina sieun ka Gusti Allah, hargai Gusti Allah, sehingga ku ngahargai menghormati Gusti Allah make kata aturan-aturan Gusti Allah. Cak Allah zina haram, hargai. Cak Gusti Allah mabok haram, hargai. Cak Gusti Allah maling haram, hargai. Cak Gusti Allah membunuh haram, hargai. Eta doang. Cak Gusti Allah ibadah dengan aturan-aturan Gusti Allah, laksanakeun. Menghargai hukum-hukum Allah, eta lah tugas kaula. Hiji liundirakum, besi kena siksa. Nomor kedua walitattaqau, abeh ka sorga, la'allakum turhamun, abeh maneh dibere rahmat ku Gusti Allah. Sakitu kaula mah ngajak teh, awas bakalna ye turun siksa lamun teu iman teu nurut ka Gusti Allah. Didarengekeun ku kabehan teh ai tungtungna sareri ai prak fakallabu, kaum kabeh ngabohongkeun kami maneh maneh teh no inna lanaraka fi dhalalim mubin. Aturan-aturan maneh masalah, aturan-aturan maneh sesat, no aturan-aturan maneh mata akur jeung kahayang kami. Atuh eta makan suatu kenikmatan jeung kalazatan kahirupan kami sebagai manusia, kahirupan urang sebagai manusia. Mangpang meung pengurang di alam dunia teh dibere sehat, dibere kaya, dibere segala-gala tuh awewe mantak naon kurang gizinahan, ieu hayang mabok mantak naon, aya harta batur dipaling mantak naon, urang keur ka batur bau nu habak. Eta lah kahirupan di zaman Kangjeng Nabi Nuh. Nu mantak fakadzabu teu hakur maneh mah jeung kahayang kami. Masyaallah. Kuari naon bedana ketika orang nyampaikan Al-Quranul Karim di tengah-tengah masyarakat, ulah-ulah kabeh sa Al-Quran tentang kisos, tentang zina bae loba nu ngajebian, tentang mabok loba nu ngajebian, tentang maling jeung korupsi. Urang ceramah pidato urang di tengah-tengah negara ibu kota Jakarta kudu didengekeun ku seluruh pemerintah nonggengan kiai. Ya buktina korupsi kabehan. Geus dikitu makin menjamur, makin tambah-tambah. Dek dileungitkeun di era reformasi terutama adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Ternyata korupsi makin menjadi-jadi. Kamari mah korupsi tangan di luhur meja, kuari jeung meja-meja dilegun. Deuk kumaha coba? Sarua jeung kos kitu gan henteu kitu doang sarua, geus ulah didengekeun kiai. Dulur sing hade ieu teh Al-Qur'anul Karim. Ngan sakadar nyampaikan kanjen di mana-mana mararabok, di mana zina, di mana korupsi, maling dan lain sebagainya. Pembunuhan terjadi ya bakal disiksa ku Gusti Allah. Seakan-akan gerak ulah loba omong turunkeun habak siksa. Sareng gitu. Dia buktinya bertahan. Makin menjadi-jadi ku ari mah. Geus dibere warning ku Gusti Allah tuh tsunami 200 juta sekali pararae. Indonesia kabeh 250 juta. Sadunia para raeh urangan saukur semenit 2 menit sampai 2 poe menyaksikan tsunami Aceh. Ternyata kadieuna buang kawarah deui, tambah deui tsunami Pangandaran. 1 menit 2 menit makan dibanding-banding, woi Pangandaran mah teu sabaraha dibanding Gunung Aceh mah dahsatan Acehnya kunaon ngomong gitu. Tambah deui Padang ngegebrus-brus, tambah deui nu leletik Sukabumi, tambah deui Lapindo makin menjadi-jadi. Tambah deui di Kulon ala kadar gusar geser Garut, Cianjur dan lain sebagainya. Ieu sebagai warning dimimitian ku Galunggung baheula. Terus bae datang ka dieuna lain salaladar. Engke mungkin bakal dibere siksa leuwih dahsyat. Masyaallah ngan untung Allah teh neuneun wali-wali Allah. Di provinsi Banten aya wali Allah, di provinsi Jawa Tengah aya wali Allah, provinsi di Jawa Barat aya wali Allah, di provinsi Jawa Timur aya wali Allah, berbagai provinsi ditendenan ku Allah wali-wali Allah. Ketika sepi wali Allah teh ditarik di berbagai negara, ditenden di jajang penguat supaya penting teh nyana hudang munajat ka Gusti Allah lain jang kepentingan pribadina tapi jang kepentingan umatna. Dakwah teureun-eureunnya nama terus Mancala Putra Mancala Putih kadang datang ke kiai, ke ustad, ke tokoh masyarakat, ke pemerintah. Terus bae lagi nyana imkan waktu teh digunakeun jang dakwah barinya nama nyulusup teu kanyahoan, beungeutna ge teu kanyahoan urang mana mun ditanya urang anu tapi teu kanyahoan aslina urang mana.
atau aslinya na orang penduduknya terketahui kanyahoan ieu mah rahasia Allah selamanya na terus baik dakwah insyaallah ngan mun geus bakawarah teuing dipanggil ku Allah bejakeun Jibril indit kitu tidinya deuk disiksa kaum eta lamun geus dikitukeun boro-boro eta kapan urang tipe tinggi urang lamun diberi anugerah mah pan urang ge hudang kapan Gusti Allah teh henteu nyicingkeun malaikat Jibril setelah teu aya rasul teu aya nabi anu selalu didatangan ku malaikat Jibril teh ditugaskeun mere wahyu ka para nabi ka para rasul mun wahyu jang nabi saukuran jang dirina lamun wahyu ka rasul jang halayak rame ialah tugas malaikat Jibril alaihi salam ketika nabi ditungtungan ku kangjeng nabi urang khatamun nabiyyin wal mursalin laisa la nabiyya ba'di eueuh deui nabi sabada kaula cek kangjeng nabi malaikat Jibril teh lain dipensiunkeun kita ngadatangan hamba-hamba Allah warasatul anbiya datangan malaikat Jibril teh ngadatangan para ahli-ahli waris Nabi, wali-wali Allah, solihin-solihin. Titah kumaha ngadatanganana? Cak Gusti Allah ya Jibril akim fulana. Ya Jibril numpulana. Hei Jibril hudangkeun si anu. Hei Jibril heeskeun si anu. Kunaon Gusti nu mantak dihudangkeun? Keuna tadarru ka aing sebabnya na bisa ngebersihan batin. Jang paneger dunia. Hudangkeun. Hudangkeun aing hayang ngadengel lengisan tengah peutingna si eta hamba lain jang kepentingan dirina jang kepentingan umat eueuh nabi eueuh rasul aing yeun wali aing nyana mah geus teu mikiran nyanana kadang nyanana mah susah kadang nyanana mah gering kadang nyanana mah terhimpit teu boga tanah teu boga imah kadang teu boga tapi nyana memikirkeun umat hudangkeun Jibril akim fulanan udah mandi wudu tadarru ka Gusti Allah pisahkeun Jibril di antara jelema-jelema nu keur malolor di antara jelema-jelema nu terlena di dunia jelema nu keur terlena ku makhluk jelema nu pohon ka aing udangkeun si eta mah keuna tadarru ka aing di tengah-tengah manusia anu keur sibuk soal dunia sibuk soal makhluk sibuk ku nafsuna jeung ku setan nyana cal bersih toh udang malaikat Jibril tugas anim pulanan heeskeun si anu kunaon Gusti mah kades teu hayang aing ngadengekeun soranganna sebab pabelit jeung urusan karung pabelit jeung urusan sawah pabelit jeung urusan resin pabelit jeung urusan batu pabelit jeung urusan cincin unggal penting kieu bae heeskeun habak deku aja Pak ayo Kiai anu gaheeskeun lantaran nyana kreditanna can aing kohol segala ngredit segala naon boga showroom segala molorkeun ulah keur tahajud berat karena tahajud teh dihudangkeun ku malaikat Jibril bahkan malaikat Jibril amanat ka setan tumpakan habak tumpakan ku setan digegeupan ku setan pas aya nu adzan ge dicocok ulah keur kadenge begitu hudang teh jam 7 teu ngadenge adzan keur beuti tuh cak setan setan lagi gila setan tuh tinggal introspeksi diri orang ai orang bagian jelema nu hidup dihudangkeun apa bagian nu diheeskeun coba tuh kan sia ngomong sorangan diheeskeun cak sia lain sabaraga mahal teh hudang ti penting teh jalainang urang sakitu keur ngeunaheunana hees ka hudang nang saha bahkan kakarak setengah jam kau hudang nang saha anu sajam kau hudang nang saha kadu kudaek nang saha kebersihan jiwa urang lamun lain malaikat Jibril ngehudangkeun ka wali Allah wal bisa ya Jibril akim fulana ya Jibril anim fulana masyaallah malaikat Jibril kieu bae kamari mah ieu teh dihudangkeun nya kercan ka Golkar mah ieu barang kuari ka Golkar jak Allah anim ulah dihudangkeun bener barang asup ka Golkar teh hudang-hudang Kiai bloon teh kiainya. Iya, hadeuna aing teh jadi kiai atuh jadi kiai bloon lagi 2 kali bloon. Mahal hudang Allahu Akbar beda hudang si ieu jeung si itu.
lantaran si ieu mah diangkat jadi awali Allah, kebedaanna naon ngarasa jadi makhluk. Gusti teh Khaliq. Ketika Gusti Khaliq abdi makhluk berarti abdi teh ti Allah, deka Allah ku Allah di jero Allah. Naon pangaboga abdi atuh. Lamun kabeh nu Gusti abdi mah berenang teu aya nanaonan eueuh fana nya di dinya. Nu aya ngan Allah. Ngaetalah anu ku Gusti Allah tita dihudangkeun melalui malaikat Jibril. Ya Jibril, agim udangkeun saprovinsi hiji mah aya. Ketika eueuh nu kos kitu terlena manusia. Nyana terus-terusan dakwah tanpa pamrih. Ngan teu nyaho bae urang mah. Dengan cara nyana lah nyana dakwah. Ketika jelema amburadul terus dek disiksa ku Gusti Allah, nyanana keur aya di dinya. Bejakeun Jibril indit kitu di dinya ulah di dinya. Seakan-akan nyana nanya, "Ai kitu dek naon?" Dek disiksa lembur eta. Masya Allah, nayelah sarua bae. Mun kuari urang dakwah terus sesuai jeung Al-Qur'anul Karim nu pangheulana nentang kapan pemerintah, berarti iyalah sumber siksa. Nyana nentang ulah make Al-Qur'an, demokrasi bae. Ieu mah keur carita, masalah atuh kos kitu ngan siap-siap disiksa. Nu mantak urang kuari disiksa terus kunaon? Teu make Al-Qur'an. Teu make Al-Qur'an, minimal hargailah Al-Qur'an atuh. Komo geus aya bahasa. Al-Qur'an sudah tidak relevan lagi diterapkan di negara Indonesia. Soekeun sungutna. Kadieu sia kadieu soekeun. Oh, gelut-gelut hayu jeung aing. Ji aing mah ngabela Allah aing mah. Aing mah ngabela Allah. Paeh ge sorga sia paeh jahanam sia. Ji pangheulana urang jeung eta. Ajung nentang kana Al-Qur'an. Ji kumaha hayu coba. Masya Allah Karim. Kemudian kebelah dieuna jeung jawara-jawara. Mantak dakwah teh terjal menghadapi nu kitu-kitu. Hujung urang sieun, ulah hayu bae sakemampuan urang. Urang bisana diondang dulu. Lah mun bisa mah ulah jararin hanya mun bisa. Ai teu bisa mah teu sabori dirinya bae. Kok kitu amat ge? Lah abeh salamet. Ieu mah pamarentah mun bisa mah ulah korupsi mun bisa. Mun teu bisa atuh sabodo di dinya. Jaku lagi sok bagian ieu. Tak kiai bieu jasa teh kiai bieu. Bieu jasa teh masyaallah. Nah, kumaha Kangjeng Nabi nu dakwah? Terus-terusan da'autu lailan wa nahar. Kaula terus dakwah. Ngajak ka kaum kaula peuting beurang, peuting terus-terusan. Ternyata fakadzabu wabah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam dengan timbul bahasa inna lanaraka fi dhalalim mubin. Tidinya lah Kangjeng Nabi Nuh ngalengis ka Gusti Allah, Gusti Maha Uninga abdi diangkat jadi nabi ku Gusti, diangkat jadi rasul ku Gusti. Abdi dipasian mujizat ku Gusti, kemudian abdi dakwah Gusti Maha Uninga. Da'autu qaumi lailan wa naharon. Waktu anu senggang kecuali ku abdi dipake dakwah terus-terusan Gusti Maha Uninga abdi sarontos sabaratus tahun. Nyanggakeun sadaya-daya tapi nu timbul horenganan kebohongan-kebohongan. Nggak aneh-aneh ka abdi, ngabohongkeun ka abdi, sia mah jelema aneh teu akur jeung kami, sia mah jelema aneh teu akur jeung kami. Kami mah mangeranan teh kanu kadeuleu, maneh mah henteu. Kami mah make aturan anu kahayang urang sesuai jeung manusia, maneh mah lain. Maneh mah heran teu akur jeung kami, diheran-heran Kangjeng Nabi Nuh mantak ieu lah ayatna awa ajibtum manjakum dzikrum mir rabbikum. Orang mana mah jelema aneh Nuh geus lah kaditu indit. Kangjeng Nabi Nuh teh nyeri anu luar biasa, langsung Kangjeng Nabi Nuh ngadua minta kasalametan, tapi ternyata ke panjang nama lain di dieu ieu mandek ngabubungah Kangjeng Nabi doang. Ngan tidinya tunuh kuari mah geura nyieun kapal maneh sok nyieun kapal.
Kanjeng Nabi nu dititahnyieun kapal can dibere beja dek dikumaha-kumahakeunana titahnyieun kapal bae Kanjeng Nabi Nuh teh. Ngan cek Kanjeng Nabi Nuh nyieun kapal mah pan ai kapal mah bakalna di luhur cai berarti kaum teh neuk dikerem. Yeun kapal. Kanjeng Nabi Nuh nuaran kayu nu gualal de di antara kayu anu dijieun kapal teh kayuna kayu anu aya di India di antarana kayu nu dijieun teh ialah kayu koka dijieun kayu koka gede kayu koka teh pos di urang mah jati gitu dijieun mimiti ku Kanjeng Nabi Nuh dituaran kayu-kayu gololede. Atuh umat kang beh kaget Nuh beuki edan bae nuaran kayu cenah bejana neuk nyeun parahu mah nya parahu leumpang di luhur darat jae parahu mah kuduna ge di laut ai ieu mah Nuh nyeun parahu di darat deuk ka mana ngangkleung nanyana berarti jelas edan dituaran ku Kanjeng Nabi Nuh geus dituaran diantop heula lantaran aya kulit. Nuh keburu paeh tah sia. Nyin kapal sorangan bae, kayu-kayu galedek. Nuh atuh maning akur jeung urang. Sakaum bener oge. Kakawasan Gusti Allah teu kaharti ku urang mah ternyata horenganan Gusti Allah mah babarieun. Begitu geus dituaran menang sabulan, menang 2 bulan, langsung poek hujan, barang hujan karendem geus karendem. Hujan sakadar jangan rendem doang tamah masalah atau masyarakat mencan kakerem kakarak hujan jangan rendem kayu doang di leuweung atuh base kayu teh geus base di dinya jelema arasup ka dinya urang kampung jawara-jawara jeung tokoh-tokoh pemerintah ngainstruksikeun urang kuari ngeunaheun jasa boga kayu sing jaropak urang isingan bae di dinya masyarakat salembur-lembur ngising di luhur kayu. Kanjeng Nabi Nuh ye bebo budak kayu aing diisingan Gusti ya. Lapor Kanjeng Nabi Nuh ka Gusti Allah Gusti eta kayu geuna ulah loba omong noh. Aya rahasiaan, tempokeun bae. Atuh Gusti. Sugan teh mah abdi meunang we lapor ulah, antepkeun. Pohara jasa diarisingan. Horenganan eta aya rahasiaan. Geus kitu geus diisingan tai ambalaya di luhur loba jasa Allah ngirim manuk nu beuki tai brong kadinya diparacokan eta tai tungtung nama jeung kulit-kulit kayuna jadi teu kudu make tanaga Kanjeng Nabi Nuh ku manuk beden nu beuki tai jeung kulit-kulit tinggal Kanjeng Nabi Nuh seuri bejijah heunya capek urang mun ku urang sorangan mah horenganan Allah mah babarieun tentarana manuk bahkan kadeuleu manuk lalapar keneh kurang keneh parab pohara bari mah lalesan di cek Kanjeng Nabi jauh ngantak ke loba tatanya Gusti Allah aya rahasiaan tuh kan mentak Allah maka bege aya rahasiaan boro-boro naon Allah nyieun reungit bae aya rahasiaan urang mah greget horenganan bakal diciptakeun pabrik roda 3 mah tuh mah semen iyalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah nyana maseri di tengah-tengah penderitaan masyarakat anu kena kitu reungit. Jadi berarti hakikat nama jelema nu boga pabrik reungit teh ngadoa di jero hatena masing loba sia reungit. Namun loba reungit atuh produksi aing laku. Nemantak ke singgah deh cek Imam Ghazali urang status jadi dokter niat asal ngagiclek bae tina asli na siksa aya. Di antarana dokter teh kapan maksudna mah endek nyager-nyagerkeun supaya sararehat niat hakikat damat ti Gusti Allah dengan tangan-tangan dokter. Ku ari dokter nyiptakeun rumah sakit, duitna meunang ngahutang di bank 1M, 10M, 20M, 100M. Mulai ku ari dokterna terus didatang-datangkeun ka dinya. Nyana lamun teu loba pasien moal kabayar itu bank maka nyana ngadoa Gusti mudah-mudahan jelema garing geus leupas tina maksud asli geus lain maksud endek nyageurkeun tapi bisnis asal geus kos kitu tunggu siksa
kuarimah jadi dokter teh teu maksud nyager-nyagerkeun maksudna deuk bisnis sayang kabeli anu kaluar tina keaslianana eta dokter nyen klinik nyen rumah sakit kaluar tina keaslianana tinggal tunggu siksa mun teu di dunia di akhirat. Jelema anu geus jadi ahli Allah ketika ngadenge hiji nyanyian diperhatikeun tina bahasa eta nyanyian terutama nyanyian-nyanyian anu meunang ahli-ahli Allah anu mengarah kana katauhidan ngajadikeun nasihat ka dirina ieu menjadi luluh kana ruhna. Urang teh mimiti ibadah teh make zahir diaturlah ku fikih. Kemudian orang kuari ibadah make galbu diaturlah make tariqah. Urang geus datang ka hakikat ibadah teh make sir yakni ruh. Ruh urang. Berbagai tahapan-tahapan dina ngurusan ruh didinyalah manzilah urang. Geus engke diangkat jadi wali rijal ghaib, jadi nukoba, jadi nujabat, jadi urafa, jadi asaib, terus jadi naon gitu ngaranna, jadi autad. Kemudian naik deui jadi mukhtar, naik deui imamnya, naik deui jadi kutub. Kitulah ibadah teh. Jadi urang kakarak tahap awal ge can anggeus. Nyaritakeun urusan fikih. Jangan beberes zohir urang timimiti cai, kemudian wuduna, kemudian sholat, gerakan-gerakan jeung tempatna eta urang mah masih diutar atur kene. Diatur urang mah di mana jang tempat sholat urang nu ngeunaheun lantaran make pikih. Ditingali disingrai-singraikeun ku urang nu kadeuleu ku mata mah ieu mah kotor, ieu mah bersih eta pikih. Ketika orang geus make ilmu thariqah lain deui babauan teh ya, lain urusan babauan geus babauan secara batin kaambe ku urang. Musola ieu mah bau proposal. Musola ieu masjid ieu bau proposal geus lain aambeunana geus lain teu kaharti ku batur. Kunaon sih embung didinya salatna sia mah sia bae ulah nurutan mama. Emang kunaon? Mama mah teu tilok salat. Ambuana jeung dedengnya geus lain. Geus aya ilham ti Gusti Allah colekan secara batin. Sok laksanakeun, sok ulah. Geus mulai di dinya teh dahar ge dahar ketika nyana endek nginum seakan-akan cai ngomong ulah diinum. Ieu teh lantaran ieu hasil menang teu beres cai teu jadi. Teu jadi. Begitu orang dahar ayah eta mah hese lain bahasa ngomong lain naon lantaran eta mah moal kaharti ku batur jadi geus tepat jasa pirasatul mukmin pirasa jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang ai omah irama mah lain seuris ya bicara itu lebih tajam daripada pedang maka hati-hatilah eta bicara ieu lain perasaan mentek sing hade mangharepan jelema mukmin anu geus tajam pirasatna lain deui ya dahar bae sia mah nya mah teh urang emang mama soboh mama mah emang kumaha tuh geus 2 kali paingan tah mah lain pirasat tah mah kos kitu mah kamangkaran tah mah ieu pirasat kabelah dituna geus datang ke hakikat nyahoeun tadi maka karak bisikan-bisikan melalui ilham kuari mah geus jaho jadi geus jaho karena jati dirina geus jaho jati diri eta sangu jati diri eta cai jati diri eta kopi jati diri dan berbagai-bagai jati diri sakumaha nu ka Kangjeng Nabi ya batu teh uluk salam ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah tangkal kayu assalamualaikum ya Rasulullah tangkal korma assalamualaikum ya Rasulullah Masya Allah kabeh ngaromong kerikil assalamualaikum ya Rasulullah geus nyaho kadenge hakikatna nu matak moal kaharti hiji kiai bebarengan kamari kula maca kitab jeung Habib Razak aya Habib jualan kitab jadi dibaca sakedeung ku kula nah
aya hiji kiai diiringkeun ku muridna kemudian nyana teh ka tempat hewan mun urang mah naon ngaran tempat hewan teh nu muroba ieu anu manuk segala gitu ke kebun binatang nyasa ke kebun binatang teh si kiai teh anu geus datang ka hakikat datang jeung murid-muridna biasa seserian segala naon ternyata horenganan di kebun binatang ari waliullah mapan maraca salam ka nyana assalamualaikum ya Razak salam atuh nyana waalaikumsalam muridna kaget waalaikumsalam ka saha waalaikumsalam biasa murid kaget kabeh tapi biasa bae guys datanglah ke tempat monyet kabeh mararenta monyetnya ajol-ajolkan cak kieu teh bere kabeh nu aya bere mararenta eta kabeh monyet kabeh marah tuh terus baik nyana ngomong sia nyaho ka bahasa monyet tadi henteu eta teh kabeh ngaronjang-ronjang mararenta sia nu aya di sia teh coba kami ieu di jero kebun binatang teh kurang parab tah bahasanya na kos kitu tah oh kitu nya urang inditnya dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geus beres. Datang deui ayeuna ka hiji tempat babarengan di dinya teh tah geus balik ti kebun binatang jeung murid nu lain-lain nu milu jeung nu teu milu bareng rakyat masyarakat pamarentah aya. Eta kan kiai kieu bae. Cek yen monyet kabeh. Yes, sia monyet kabeh. Monyet sia. Ngomong gitu monyet. Ya, kabeh monyet. Atuh aya nu noel, kiai kunaon monyet kabeh sia. Ku aing mah kadeuleu monyet kabeh. Atuh diamankeun kiai teh. Barang ditanya kiai emang monyet kabeh lantaran kabeh mararenta ceuk ieu teh. Ya percis cek aing mah kos monyet di kebun binatang. Mantap kiai proposal eta kiai monyet sebenarnya mah. Tak kayawan aku kiai hakikat lah. Ulah kasih ngumpul tenang we helanan. Kiai monyet teh. Tak kawari baca kitab sakedeung jeung Habib Rozak. Kitab teh gaya kene. Seserian we Habib Rozak. Nah jadi paham nya ka bahasa-bahasa. Eta kakarak monyet tang can diteruskeun ku kula maca kitabna. Jahese macana. Tah. Kula meuli tilu. Habib Rozak ke meuli jang naon Bib? Wah, buat koleksi aja cek jangan tuh. Ya Allah ya Karim. Aya deui hiji deui. Kukula dibaca deui dasar kedeungdang bari ngobrol doang. Masyaallah rame orang eta kitab. Masyaallah aya perangan segala ta kitab teh. Ente mah pan mun maca kitab jelok rame. Tapi lamun maca majalah mun teh. Susuna gede amat yeuh. Waduh. Rese baca kitab aja mubtada khobaran syarat jeung jawaban. Hese lah pokokna maca kitab. Datang ke kuari kitab teh bisa-bisa dibacana. Ai majalah menerleng bae. Komo aya gambaran teh kudu dibaca. Pokona gambarna bae deuleu. Di HP, ka HP-keun, diakses ka HP. Aya kan pun di jerona. Mantap ieu mah terbuka dua belah dadana. Wah. Diakses bloon teh kiai. Aya kari ya Allah sakitu ge kiai komo lain kiai. Eta HP teh kos gara itu. Nah, ieu keur carita jelema anu ibadah ka Gusti Allah. Mun kuari ku urang diutar atur urusan zahir ke tempat-tempat jeung sagala rupana ketika geus ibadah melalui thariqah pohoan ke tempat. Sebab naon di mana bae Allah aya. Endek naon masinikeun tempat. Di masjid jeung di imah nu disembah Allahna eta-eta keneh. Di kota jeung di kampung nu disembah Allahna eta-eta keneh. Di nu rame jeung di nu sepi Allahna eta-eta keneh. Kok make aya perbedaan-perbedaan? Aya di nu loba jelema bawal husu teh salatna. Aya di jero kamar make kaos merek Rinso. Blon teh kiai. Di kamar mah tenang bae make kaos cangklek ya Allah Akbar. Nu Rinso nu Dino macem-macem geus teh pokona mah. Tah. Tapi kan di masjid mah nya teu sanggupeun da teh make merek Rinso. Lamun aya kiai nu di kamar jeung di masjid beda eta kiai ondo. Kiai ondo eta encan nyahoeun cek nya mah meureun di masjid mah aya pangeran di kamar mah eueuh. Ge aya perbedaan. Nah eta kiai kakarak berbau pikih doang jadi bae kos kitu ngan mikih encan datang kana noriko ketika noriko tetep bae
di luarnya na make jubah, di jero make jubah. Kos kitu bae salat lagi. Sarua bae sebab Allah na eta keneh. Nah, geus nu kos kitu mah mun nyaritakeun Mekah biasa-biasa bae. Sebab naon? Jelema aya nu ka Mekah tapi hatena mah di kandang kebo. Keur toap inget ka eneng. Eneng aing sanu urusannya cek yana. Ada tadi jelema nama keur toap deui nya jeung Haji Pudoli. Atuh bismillah Allahumma hatena mah eneng aing di mana? Saha nu ngurus? Pada tadi hareupeun Baitullah. Tapi ahli Allah sanajan di kamar, di imah, di mushola tetap Allah. Teu inget ka eneng, teu inget ka mobil, teu inget ka naon. Paling sekedar kajaki ya lumayan lah. Saya tiga-tiga teu bener bod. Rusak. Lamun lain ahli Allah tetap ibadah rusak bae hese bae. Tak ketika dek bae jadi ahli Allah, geus akur bae. Ketika datang waktu sholat di jalan, Allahu Akbar. Tenang bae. Ih, bumi Allah. Kalem bae, masalah. Ketika geus datang ke hakikat, geus lain deui. Geus bae kadeuluna ge teu salat. Kadeuluna ge teu salat, padahal mah salat. Kan kiai teu salat, ulah ngikut kiai geus, ulah sok haju ka kiai sia bae lah salat. Emang kiai di mana? Di Mekah salat. Geus moal gaharti. Teu bisa pake lalagaan lantaran kadang-kadang di dieu mah kadeuleu teu salat horeng di anu mah aya. Saya geus kos kitu mah. Lantaran tadi teh ya, urang mah ngaji ge hayang rame. Urang mah ngaji teh masih kena kompetisi dina karamean. Wali mah geus lain kitu. Ngaji, bangun, pindah. Ngaji, bangun majelis salim, pindah. Geus teu hayangeun nya nama bangunan-bangunan kos kitu jang naon. Nu penting mah jelema nyaho ka Allah dituntun ku aing. Tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho. Kuali geus jaraho, atuh geus dipasrahkeun, jas sia geus nyaho, geus titipan ilmu, mama mah deuk berangkat deui. Neangan deui tempat nu sepi, ayo nuduhkeun ka Allah kadanan ku kitu atuh ulah-ulah proposal, boleh besi bau monyet. Ya monyet nu sok kikian besok geura urang ka dieu, ka mana karah ka Solear. Ka Solear, di mana karah Solear teh di mana karah? Di Pandeglang, ngaco. Bungunnya na besi pajar baturna. Tah di dieu di Cisoka urang kadinya ronjang-ronjang tapi aya rajaan. Aya rajaan teh di tengah-tengah nu dararatang teh ya. Kok kanyawan raja pan kadeuleuna nya make makuta. Rupa monyet tapi ternyata jelema kasep. Sasalamannya na biasa uluk salam. Assalamualaikum. Masyaallah horeng kapanggih jeung rajana. Rupana rupa monyet padahal horenganan ahli Allah tukang zikir. Tah, kok sekarang itu geus jadi ahli hakikat Mbak, rupa monyet horeng wali. Aya lembur mah rupa wali orang monyet. Mantak asana di dia monyet kabeh. Iya Karim, mau disebut monyet sebagian ceknya nah. Aduh ampun, itu monyet bae. Nah, iya ketika geus datang ka dinya ngadenge siiran lain deui izal isrunamin di mana tanggal 20 tina bulan Syaban geus kaliwat berarti tinggal 8 poe deui pawasil surbalaili kabinahar sok tepungkeun inuman peuting kana berang ulah eureun-eureun nginum. Wala tasobiak dahi sigorin ulang nginum make wadah nu leutik bila perlu kasrol nomor 12 nu gede ember bila perlu mah lantaran pakodoko zamanu ala sigori geus rupek zaman sempit lamun make nu leutik engke kakurangan dina leutik sempit waktu ieu teh nu mentak didinya teh ulah eureun-eureun urang terus-terusan kudu nginum ulah eureun-eureun eta teh bahasa siiran kadenge ku urang mah urusana urusan pitayeun urusanana hanya sekedar urusan pibeuteungeun tapi kadenge ku jelema ahli thariqah kadenge ku jelema ahli hakikat lain kitu kumaha manehanana didinya teh paham kana yen maksudna eta siiran teh
Jemaah-jelemat ya di mana-mana lahir ke alam dunia ta eta teh kakarak bijil mata poe di mana-mana geus datang ka dohor berarti manehanana geus setengah tuwuh di mana-mana ka asar berarti geus 40 tahun ka luhur di mana-mana jam 5 geus kos Habib Rozak tinggal sajam deui surup surup eta dina Irsyadul Ibad Imam Zainuddin Malebari ngagambarkeun manusia seperti eta. Nah, teu beda jeung ieu. Bulan Ramadan teh dina tanggal 1 ngora keneh berarti umur urang, tanggal 15 setengah tuwuh berarti umur urang, ketika tanggal 20 berarti geus kolot. Nah, tinggal 10 poe deui surup ieu teh beak bulan Ramadan. Eta teh keur carita Ramadan, caritakeunlah ka diri urang, berarti aing geus kolot kudu siap-siap ulah kampanye. Nu ngora mah masalah pun nu kolot ya saya Haji Hamid ulah geus kos kitu mah komo ide leutik duitna mah Allah tuh ulah kecuali si diberi apaan saya masalah sih pugu bermasalah tah eta teh tanggal 20 kolot berarti iyalah jadi nasihat hartina di mana geus tanggal 20 bulan Syaban lewat tidak terkecuali siapapun geus ulah eureun-eureun pawasil tepungkeun berang jeung peuting teh pake ngarogot zikir ibadah ka Gusti Allah. Ulah aya kesempatan-kesempatan di luar ibadah ka Gusti Allah, beakeun waktu berang jeung peuting pake zikir ka Gusti Allah. Ulah-ulah keur teu hees di jero hees zikir bae. Emang bisa? Atuh bisa. Pan bisa kos kitu sih? Atuh ente mah hees sih ngomongna. Ya hees teh hees beneran. Atupan Kangjeng Nabi mah, Kangjeng Nabi masyaallah qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisa. Mata bisa peureum sare qalbu nanti. Atuh warasatul anbiya ge bisa. Nu mantak guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu, putra daripada ayah Banjar. Ketika sare, emang kumaha gitu ketika saya tanyakeun gerege ka anakna. Asal Malik, Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'ala wasallam. Malik deh kade tan halu pilih kalau datang kerja pilih kalau tuh bilang di bener lain lalaga berarti kan terus-terusan nyana teh geus lazim terus-terusan ada mul infib jeung sholawat ajengan mumu almarhum masyaallah almaghfur lah eta teh asal Malik we kos kitu tah awalna mah pamajikan ge kageteun je saretan teh sih ka haji tapi sare asal Malik kade Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim Malik deh kade tan halu pilih kalau datang kerja baik ayo Habib Rozak apa lain? Aduh, Malik dia mazia ke mana? Aju bae leungeun duga peragapan. Ye, cak pemajikan tadi nggus ge. Beda. Masya Allah, eta keur carita ahli sholawat. Ahli sholatnya kos gitu mantak anyar-anyar besok ditanya yang penting sare tante sare pan Malik kade gitu ke seri banyana ngimpi lagi atuh pan kapangijeng Kangjeng Nabi atuh kami eta geus ieu didongengkeun teh alal hak nyata tanya ka minantuna kula boga babaturan ngaranna Haji Mufti tah di Raja Mandala sagulung sagalang nyana keur waktu panganten kaget lantaran kamarnya na belah dia kamar mama belah dia jadi tak kamar teh kapan nyana ka setengah hadina bilik tah barang geus kitu peuting teh apa ngaranna ge panganten rada kurang hees beureun sia masuk ka juga mana bae tak keur menjadi istirahat gadengekeun nyana kan maca sholawat ceuk teh terus bae ka dieu maca Malik maca sholawat can ngomong jap pan minantu anyar sapeting dua peting akhirnya kabelah dia ngintip jadi lainnya nu diintip nyana nu ngintip sebab nyana maca sholawat ke situ ieu mah jam 2 cek nyana masa sholawat diintip koreng Malik asal Malik Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'ala kakarak bebeja nyana teh lalaunan seuri bae atuh pamajikan mah geus nyaho emang kitu cenah nyana mah asal Malik bae kitu asal Malik eta ahli sholawat atuh keur sareget sholawat bae okos jelema neangan nomor eta teh keres da ge 5050 ya ieu pawasil surba lailika binhar
sok tepungkeun beranjang peuting teh ulah eureun-eureun terus bae nu resep sholawat nu resep Quran nu resep zikir deui kesempatan sapira tinggal 10 poe deui tah eta keur carita umur bulan urang ge kuari mayoritas umur umat Kangjeng Nabi teh 63 nah kuari nu geus 60 tinggal sabaraha tahun deui nah moal ka mana boa siga teh nu geus 62 berarti sabaraha deui nah lamun nu geus 60 kitu 2 bulan 9 29 poe sabaraha deui siga deh nah iyalah kadengena ku ahli Allah mah ieu teh nasehat ka dirina aing teh geus kolot berarti tereh balik ka ditu geus ulah dieureunnan ieu zikir ka Gusti Allah kapaham ku nya tina hiji nyanyian ieu teh maksudna mah kos kitu nu mentak nya teh terus-terusan deja paham la wajhi tos akhirna ti dinya nya siap berangkat wa zahaba ila Makkah terus ka Mekah lantaran boga perasaan di Mekah maluwih mundal ibadah teh ka Gusti Allah geus pabakia bihim nya biha nya cicing di Mekah mujawiron jadi urang Mekah hatamata manehanana sehingga maut di Mekah kitulah carita ahli Allah neruskeun nu kamari teh tah ya kama waqa'al rajul allazi sami'al ghail hiji jelema ahli Allah ngadenge ka jelema nu nyanyi nyanjana model kos kitu jadi nasehat ka dirina oh aing geus kolot geus aing dek ka Mekah di Mekah dek cicing dek ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran nyana paham pahimanal umrah idza zahaba juluhu di mana geus leungit gegedena umur berarti paqad qarubal ajal deukeut kana ajal tareh paeh wadoko jeung geus rupek azamanu zaman alal ibadati sugro kana ibadah sugro berarti manehna geus siapa lubul maudi allazi takunu fihi al ibadatul kubra nu siap ku ari menuju ibadah anu pohara cek urang mah akhirna manehna hayang ditikel-tikel perdapu fihi amal geus ku aya kitu pindah ka Mekah cicing datang ka maut nah eta teh diprediksi wa hadzal rajul kana minal ulama il mujtahidin eta lalaki ngan sakadar pangkat ulama mujtahid hungkul teh walau kana minal arifin mun nyana ahli ma'rifat wali mun cak urang mah eta teh lemah taja ila zihabim Makkah teu kudu ka Mekah ahli ma'rifat mah bal ibadatul qulub mudha'afa balik tah ibadah hate ditikel-tikel bi'afin katsirah dengan tikelan anu loba tanpa manehna ka Mekah cukup bae di imah jak pangeran nama eta kene mentak ahli marifat mah ngajauhan di Mekah ngajauhan lamun di Mekah ieu kuari geus teu balener jauh jana mah geus bae bandingan ulah di Mekah cek nya maning di lembur bae di kamar teu nyaman ieu teh teu nyaman neangan kanyamanan nah lamun lantaran ahli marifat mah di mana bae nyaman di kota nyaman di lembur nyaman di leuweung nyaman geus tilok pindah-pindah geus bae nya mah atuh batur-batur maraboknya namanya batur-batur korupsinya namanya batur-batur zinahnya namanya tekad gedag anginan teunggut kaliungan tetep baik Allah tetep Allah baik hati berang jeung peuting akur situasi jeung kondisi kumaha bae nya nama akur Allah baik sehat jeung gering tetep bae Allah bae manehna panas jeung tiris Allah bae manehna kecuali usum pilkada lain deui itu mah urusan jadi rusak deh bagus kos gitulah carita ahli Allah mah atuh biasa bae santri loba jeung saeutik akur bae jan nuju nama ridho Allah jeung nyana geus usul ka Gusti Allah geus teu asana naon nya nama biasa bae geus ka Allah bae nikmat bae sorangan sakitu lobaan sakitu geus nikmat bae matak cenah mah maca Quran ge tilok tamat geus asa babarengan jeung Allah sedengkeun Al-Qur'an teh kadang bisa bulak-belok atuh maning jeung Allah bae zikir lagi lain cara zikir nu biasa batur mah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la nah teu ngahanung bekos ku bade teu kieu sebabna mata anak zikir ka Gusti ceuli zikir ka Gusti melalui tafakur tadi jang naon cicing di Mekah aingan sakadadek balanja teh kokoneng mah tuh je atuh rek danaonan atuh maning di lembur pake tafakur ka Gusti Allah
dan mantak nu tadi lain goreng ngan sakadar ulama ahli mujtahid ahli ijtihad lamun nyana bener-bener naon kitu ngaranna katapakuran ku nyana eta syiiran tentu teu kudu ka Mekah cicing di imahna di kamar sorangan biasa bae akur bae Allahna eta keneh kajen kuku mage nu kasipatan ku wujud kidam baqo mukhalafah lil hawadis qiyamuhu binasuh daniyat qudratir radat ilmu hayat samawat ta eta kabagi kana opat aya sifat nafsiyah aya sifat geus kabeh eta keneh Allahna maha ngarungu maha uninga maha kitu naon kitu ngaran ningali maha sagala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi geus bae titik didinya ayatna didinya cicingna didinya ibadahna nikmat ka Gusti Allah teu dirubah-rubah geus bae ngaheunya nama tah kos kitulah jadi hiji syiiran teh dijadikeun nasihat ku manehana kitulah ahli Allah subhanahu wa ta'ala nu mantak engke ngararomong kabehan hewan-hewan ngomong kamari aya deui tah dibaca keur aya keneh Habib Rozakna dininya aya hiji jelema kapanggih jeung hewan assalamualaikum waalaikumsalam ngaduakeun tah nyana teh atuh wali mah kieu alhamdulillah paingan di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman batur teh titah baralik cukup ku doana sireum horeng sireum ge ngadoa ieu ge diurang ieu panca Kangjeng Nabi laula make bahasa laula andai kata teu aya hewan-hewan niscaya makhluk-makhluk kabeh moal dihujanan ku Gusti Allah lantaran daroraka ka Gusti Allah ngan Allah nyaheun jeung dedeuheun ka munding bae jeung ka sapi jeung ka hewan-hewan nu lainnya mah teu berdosa cak Allah aing mah ngahujanan ge eta bae nu teu berdosa urang teh berarti kasapatan ku kebo nah kamari dibaca ku kula eta kitab teh aya deui hiji jelema kapanggih lantaran teu ngarti tak teu ngarti ai kiai mah tadi wali kan ngarti ai nu sajen mah teu ngarti begitu kapanggih tah jeung meong jeung ucing teh salam ka nyana assalamualaikum ditalipak doger bae cak ucing teh aing ngadoakeun ditalipak can maling can naon cak penjahat sia cak ucing teh Habib Rojak seserian bae tuh jadi beda uyup hewan-hewan teh salam kemudian ngadoakeun nu paham waalaikumsalam diusapan tapi nu teu paham dicabok tah urang teh kapan kos kitu can puguh can karuh kana naon ge main tindes-tindes bae nah iyalah sejasa geus datang kadinya mah geus lain dari pemikiran lantaran awalna melalui pirasah kemudian kabelah diana melalui ilham kabelah dituna melalui mukasyafah asal geus mukasyafah lain deui geus geus tama jelas-jelasan geus tama geus jelas-jelasan saju ka halarti bae ngaji heran wallahu alam أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين
من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم